Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Muhammad Kian Rehansa di kelas 8E bade ngadugikeun diantara tentang kaguman budaya Indonesia. Bapak atanapi ibu guru anu dipilih kahormat rencangan anu sadayana ku simkuring dipicinta puji sinareng syukur urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparinan kesehatan sareng kesempatan. Kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara ngageunaan hiji hal anu kajita pentingna dinu kahirupan. Hadirin sadayana, nagara urang negeri Indonesia teh ibarat permata anu endah anu disusun ku rupi-rupi batu permata ti Sabang dugi ka Merauke. Urang gaduh ribuan pulau, ratusan seler atanapi suku, sareng ratusan basa daerah. Ieu sanes kalemahan naging ieu teh kabeungharan kakayaan anu teu aya tandinganana. Tinggal we dina wewengkong urang Sunda gaduh kesenian degung, jaipongan, sareng filosofi silih asah silih asuh. Tapi dina waktos anu sami urang oge mikaresep kesenian ti seler sanes sapertos tari saman ti Aceh, batik ti Jawa, atanapi lagu-lagu daerah ti wetan Indonesia. Naon hartina kagungan budaya teh? Hartina nyaeta urang sadayana hidup bebarengan, sanajan beda-beda tapi tetep ngahiji dina wadah Bhinneka Tunggal Ika. Urang kudu silih ajenan, silih pikaasih, yakin yen unggal budaya teh gaduh nilai anu luhung. Kagungan budaya ngajarkeun urang kana toleransi sareng gotong royong. Lamun urang sadayana tiasa ngajaga ieu karagaman negara, urang bakal janten negara anu kuat, damai tur maju. Ukituna hayu urang sami-sami ngajaga warisan karuhun ieu ulah dugi ka budaya urang eleh ku budaya dengan anu teu cocok sareng ajenan inajen urang. Urang kudu bangga kana jati diri urang salaku bangsa Indonesia anu pinuh ku warna. Generasi anu ngamule sareng ngahargaan kagungan budaya pikeun jaya negeri Indonesia. Cekap sakitu biantara ti simkuring. Hapunten bilih esor anu kirang merna dina mana hadirin sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.